Aki-aki jeung nini-nini cenanya. Zaman baheula aki-aki jeung nini teh. Tah ceritana teh aki-aki teh hayang ka nini-nini teh. Ieu hayang ngan hubung nini geus kolot geus non embung meureun. Pundung teh aki-aki teh. Mangkat ka mana pundung teh nya? Ka kebon anu jauh imah. Pundung. Tanggus pundung-pundung kitu teh cak nini-ninina teh meureun. Oh ika mana aki-aki teh dahar. Sorang kitu. Adi teh ngacak batu cenah teh mangkat teh ngidul cenah aki-aki teh. Cenah da ditanya gitu ngomong-ngomong padahal pundung. Aki-aki rada hayang nini-nini embung gitu. Atuh teh ngadenge beja cenah aya di kebona saha? Di kebona Pak Haji Yahya cenah anu loba. Non anu loba tatampalan rame lah di dinya. Baheula ieu mah keur baheula. Cerita itu teh nini teh nganteran nyahueun mawa sangu mawa deungeunna di rantang di bawah karujan aki-aki sing candahan geus sapoe ceritana tah ai bageus teh aki-aki teh pundung embung geus tepi ka saung teh cenah ye basia dan heula mane candar oge ti isuk nembalan teu aki-aki teh malan teu cenah naon teu cenah tapi teh ada pundung teh tah cenah abas ya cenah ke cenah tah ninu amben cenah kitu cak nininya urang rek balik tah nini mah balik ceritana aki-aki teh ngomong ais baik tah nini goblok cenah kitu aing jaga sautu harayang pisan aing dahar ge cenah joret cenah aing agap ke nini cak aki-aki ngomong sorangan di saungna ai barang keur ngomong-ngomong sorangan teh mun beurik beuteung hatena mah duit teh duitnya dahar cenah teh dahar muka timbal nang di nini teh ai barang malu mah di kebon kosong leuweung baheula mun nya baheula cenah ari geus kitu teh ai barang dahar teh teu ngomong meureun di kolong teh aya maung di kolong teh anu nyuhan nya leuweung untuk baheula aya maung di kolong aya barang nek dibuka teh sang aya maung teh hayang naik ka amben tok-tok teh lumpat sadaek-daek sieun dahar mah tulus lumpat geus sieun diberi ku maung ai ku maung panjarkeun di bawah sang teh udah di bawah aki-aki teh dinu rantang diberi ku maung dah maung hayangeun dahar sampai peribeuteung kali itu hese ka dieu hese aki-aki teh lumpat aya pager ditunggal naon ditunggal cenah maung teh kitu ai barang eta meureunnya aki-aki teh bingung nobros pager ai nobros pager teh ai huluna mangasup bujurna teh teu asup pagol pager teh leutik serep karowe beunang ku maung teh aduh cak aki-aki aing teh moal dari ieu cenah kitu cak maung teh eureun ku maung teh aki-aki teh nonggeng bandi pager tah nyelap da teu bisa mangkat mun calana saroek klaper teh katempok cak maung teh keun ah cenah ieu lumayan cenah ieu jelema ieu mawa ieu manggu cenah ieu hideung bae kleper manggu cak maung bae kleper ai barang diangseu ku maung teh cenah rada bau berarti atah keneh mah nya nu lumpat sieun teh mun ngising ongkoh ki ongkoh laki-aki set atah keneh mah nya dibudak gede dipulir-pulir ku maung jadi ku sungutna lihat lu atah keneh ke cenah isukan ajuan 2 poe mah asak cenah kitu cak maung mau ngabalik deui da ngajar teh manggu atah keneh padahal kafer aki pas kaferna pas ketani deumpan tah ceritana teh kitu nya balik deui tah mau mangkat teh ka saung ai pileun teh nini teh karunya meureunnan poena di teh di teang poena di teh ku nini teh cenah aki-aki teh cenah can balik keneh wae isuk-isuk nini teh datang deui ka saung mawa sangu deui cenah nini teh aki-aki teh ka mana cenah di saung eueuh cenah tapi ka saungna teh barang geus eueuh teh ka mana nya upra kabeh kaboengan saung ai geuleuh teh kan mau keur pa kamari teh ya mau ngabuli penuh patina tiba aki-aki mah ka kebon ka mana meureun ka mana keur mandi mun aki-aki oh kok uset aya mau lupa ini mah mun teh mah samping pataleso samping lagi cenah kitu terus teh ka pager eta di aya bolong jadi kadeuleu asup ini kan nyesieun eta macet ieu wae bujurna cenah ngomong teh diberi teh nya nah cenah eureun euy cenah kitu cak maung ai barang ngomong teh da ingeteun maung teh kamari nek kalah manggu
da boga teuleunna di dinya. Ai barang srek teh cenah kalinya. Oh, cak maung teh. Di ambuan dan ini mah geus empres, pae aing akan maung meureun cenah. Urang manusia nemen cenah tungdeungeun manggu aing anu ngala cenah. Tinggal cupatna we cenah. Geus penghak ieu cenah. Nyamuan teh dihakan, da tinggal cupat tah bae memet tahu ini gitu. Di ambuan tinggal cupat aja. Teuing cenah nu ngala ku urang manusia mun cenah manggu aing. Pae kamari mah aki-aki mun kleper kitu. Ayeuna beda di ini. Aja tinggal cupat nama lu cenah hiji. Ya aku nya ngaleos ya. Mau ngabalik deui tah. Nya ini aing mau jauh mah mana sadarnya lupa balik tah. Sakitu tah dongeng mah.